barang cetrek dibuka eta gudang ku Hasan Basri barang blong pantona molongo aya kulah nu kacidaageun Caina mani ngeplak herang aya naon oge dihanap teh katingali pancuranana sagede ping-ping mak emas kabeh cek Hasan Basri lamun aing hayang lamun aing nyaho ti kamarina lamun aing nyaho ti barang datang rarasaan hitung-hitung kenalkeun we ibu kapak sakabau kang dibuka ku Hasan Basri gudang teh horeng gudang pamanian horeng kitu pamanian jin mah beda ti batur lajeng bae Hasan Basri siram deta pamanian barang geus beres siram Hasan Basri make baju deui barang beres make baju deui Hasan Basri muka deui gudang nu nomor kadua barang blong dibuka gudang nomor kadua eta teh di jero gudang parabot perak sagudang pisin perak sendok perak meja perak ka korsi-korsi mah oge perak barang kaluar tina gudang nu kahiji barang geus beres mandi eta Hasan Basri muka deui gudang anu kadua barang dibuka gudang anu kadua eusina gudang teh parabot perak korsi perak ranjang perak piring perak sagala perak di eta gudang beres dibuka gudang anu kadua dibuka gudang anu katilu parabot sagala emas kursi emas sendok emas sagala emas gudang nomor 4 diluncat sebab teu meunang dibuka amanat ti si bungsu barang dibuka gudang nomor 5 eta teh bangsa permata pinuh ku berlian dina eta gudang eta Hasan ningali dunya nu sakitu poharana beubeureuh heudeun teu kinten eta bingungna cek Hasan jelas ieu jin teh beunghar pohar barang dibuka deui gudang nu kagenep parabot perang sagudang barang dibuka gudang nu ka-7 alat-alat perang pikeun spesial di tengah laut eta aya alatna jadi Hasan Basri ningali kaayaan parabot-parabot jin anu pohara jadi sanajan awewe eta jin teh ahli perang pikeun ngabela agama jeung nagara sebab teu bisa bener agama lamun nagarana teu aman sabalikna teu bener nagara lamun teu agama lamun agamana henteu beres geus agama jeung nagara penting pala saderek belaan ku urang sadarea sumawana ayeuna zaman pembangunan tingkatkeun pembangunan tingkatkeun hasil produksi pertanianana lamun ciri umat Islam bener-bener maruji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala jin ahli perang ahli ngabangun nagara ahli ngamankeun nagara ahli ningkatkeun kana amal sumawana pikeun sandang pangan anu penting hirup urang di dunya barang beres Hasan Basri teras mulih deui ka imah anu asal tadi ya Hasan Basri barang sangeusna mulih eta Hasan pikiranana teu geunah bae teu raos bae jadi Hasan Basri sadatangna ka imah pikiran teu geunah mikiran gudang nomor 4 naon eusina sebab dilarang ku dulur aing tapi cek Hasan Basri aing hayangnya horek maksa naon eusina eta jero gudang malum ieu lalaki masok beak panasaran eta Hasan teh lempang deui nyamperkeun gadong nyamperkeun gudang anu nomor 4 nu dilarang ku saderekna barang datang kana panto maca lapad bismillahirrahmanirrahim cetrek ku Hasan dibuka barang dibuka teh gudang kosong eueuh nanaonan Hasan Basri culak cileuk
sok sieun aya nu nyekek kana beheungna. Jadi Hasan Basri barang asup ka eta gudang teh nyatana kosongan aya tangga kaluhur. Cek Hasan ieu tangga naon? Ah meureun nu rek nyekek aing dipara meureun. Eta Hasan teh teras hanyat kana tangga. Barang datang ka luhur eta teh lain para si horeng di luhur aya gedong mah 40. Hasan Basri kaget di luhur aya gedong 40 tangga masih keneh aya. Cek Hasan Basri nepi ka lebah mana pasti ku aing di udang. Barang hanyat deui kana tangga Hasan manggih deui gedong 40 deui tangga masih aya keneh. Ditaekan gedong 40 deui. Jadi ringkasna eta riwayat dugi kalabah 7 kali 40 eta gedong. Barang dugi kahanyat kana pang akhir-akhirna dina tingkat anu ka-7 Hasan Basri barang jol kaluhur teh aya kulah anu kacida ageungna. Aya bungalow caina mani ngeplak herang naon anu aya dina tengah-tengah kulah katingali sanajon naon oge anu aya dipagar ku kursi anu mangrupa-rupa anehna eta kursi nu tina emas jeung tina suasa. Hareupeun empang aya ranjang anu kalintang saena. Hasan Basri bingung ieu tempat anu kacida ngeunahna cai anu kacida seungitna. Nagara mana katemong di eta tempat. Pantes cek dulur aing teu meunang dibuka horeng gudang nu pangeunah-ngeunahna. Cek Hasan Basri da aing moal balik deui ka handap mun kieu jalanna betah di dieu. Jadi Hasan Basri teh kalah kagogoleran dina ranjang ngahareupan empang bari ningalikeun cai nu ngeplak herang. Sajeroning Hasan Basri ngareureuh di eta ranjang teu lami datang rupa manuk 7 tarurun ka pamandian. Ditaksir ku Hasan Basri eta teh dulur aing meureun baralik ti panyabaan. Cek Hasan Gusti aing teh kapergok kudu jadi dulur aing teh teu meunang ka dieu. Cek Hasan Basri aing teh kapergok ieu ku dulur seolah-olah ieu teh aing teu meunang asup ka gudang larangan ieu teh. Jadi Hasan Basri ayeuna teh ka mana lumpatna? Kulantaran sieun kasaderekna nyumput ka kolong ranjang kahalangan ku sepre. Barang lungsur barudak anu 7 si horeng teh lain saderekna dulur anu 7 mah teu aya. Si horeng eta teh pamanian jin ti unggal nagara. Eta barudak parawan anu 7. Barang turun kana kursi teras dibuka acukna dibuka sagala-galana malah lancinganana oge dibuka. Laluncatan ka eta empang barudak anu 7 lajengna sadaek-daek mararani dina cai nu ngeplak herang. Hasan Basri di kolong ranjang nenyokeun anu keur mararani sakumaha ucing nenyo beurit molotot bae eta panona. Jadi nu geulis mararani keur mah cai herang jelema geulis. Eta Hasan Basri bingung teu bisa ngejat nenyokeun anu keur mararani. Cek Hasan Basri ai teu nenyo mata aing keur cager, ai nenyo lain teh nyueun. Cek Hasan Basri menikah tenyo sagala tek-tek wengekna. Bingung Hasan, malah aya kokolotna anu panggelisna ngabogaan karang dina gado, cek urang lemur mah hunung dina gado. Eta hunungna manis sakumaha inten. Eta teh gelis taya hinggana. Di antara anu genep panggelisna eta kokolotna Hasan Basri ningalikeun ti kolong ranjang eta teh saha ngaranna. Jeung urang mana jeung anak saha. Jadi Hasan teh ngalamun pantes teuing pantes amat lamun aing boga pamajikan kadinya. Muga Gusti masihan waris
abdi teh kaeta nu geulis. Cek Hasan Basri ieu teh anak saha jeung urang mana jeung saha ngaranna. Kulantaran Hasan leleb ngalamun di kolong ranjang ieu barudak anu 7 terus sibuk make baju teu kanyahoan mulihna. Jadi Hasan Basri barang gurinyal hudang ieu barudak nu 7 geus teu aya. Segeruk nangis eta Hasan di sisi empang. Ya Allah, cek Hasan Basri. Nu geulis teung teuingeun maneh rek balik tanpa permisi kanu keur ngintip. Tapi sanajan rek balik ge teu naon-naon kahayang tecing atuh ningal-ningalkeun adres cek Hasan Basri. Anjeun teh urang mana jeung anak saha jeung di mana alamat Gusti? Jadi Hasan Basri Pak keukeuh hatena teh emut kanu boga hunung di Nagado bae. Cek Hasan Basri aing moal betah sanajan genah di dieu ai hunung Nagado geus eueuh mah. Jadi Hasan Basri teh kadedelihan kaedanan ku hiji istri nu aya hunungna di Nagado. Jadi Hasan Basri teh lungsur deui ka handap eta gudang ditutup deui dikunci deui. Hasan Basri beurang peuting Pak katitingalikeun eta jelema anu boga hunung di Nagado. Jin anu boga hunung di Nagado. Eta Hasan Basri teu inget kana dahar teu inget kana ngaleueut. Ti peuting pala saderek teu aya deui Hasan Basri teh anu diemut-emut. Hunung Nagado, hunung Nagado, hunung Nagado. Malika belah wetan hunung Nagado, malika belah kulon hunung Nagado. Kaedanan ieu Hasan sajeroning kaedanan Hasan teh ngahaleuang ngadangding. Dana ti waqadilna kikal badri ajmala fadholat puadipil hawaki mudholila. Duh neng goning tenyana gelis lir bulan purnama jadi buah ati anak midedeh kabina-bina mun teu emut kana qadar tinang tos anak teh sasar. Aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung qadar. Ngiar we Hasan Basri teh lamun tos ngadangding kitu atubak deui inget kana hunung Nagado, hunung Nagado, hunung Nagado. Salirana Hasan Basri maninges kuru. Eueuh deui anu diemutan iwal ti hunung di Nagado, teu inget dahar teu inget ngaleueut. Istu ingetna teh waktu salat bae. Pala saderek cunuk kana waktu ningang kana mangsa. Ieu saderekna marulih anu 7 nyanak oleh-oleh. Jadi eta barudak anu 7 nyanak oleh-oleh parantos hebat tiramana ti negeri sehat. Mani pating baranyai pating kolepat bari ngararomong sasamat ka Hasan Basri engkang ieu teh geura buka panto abdi teh nyanak oleh-oleh. Kang panto geura bukakeun Kang. Eta Hasan mah ongkoh bae. Hunung Nagado, hunung Nagado, hunung Nagado. Kang ya Allah panto bukakeun. Ih keukeuh eta Hasan. Hunung Nagado, hunung Nagado, hunung Nagado. Cece. Kamana ieu Kang Hasan? Duka teuing barudak ieu panto teh nulak. Ai suara nama aya tapi itu daek mukakeun panto deudeuh teuing. Besi kumaha onam barudak dibentas eta si panto. Ieu barudak teh nangis tujuhanana Kang. Di kamar mana Kang ya Allah? Hasan biasa we keur wiridan hunung Nagado. Hunung Nagado, hunung Nagado, hunung Nagado. Kanyahoan di hiji kamar, eta kamar dibentas ku saderekna anu 7. Barang dibentas Hasan Basri Pak aya keur ebog we.
keur namprak Hasan salirana parantos guru sebab nyamutkeun barang penting istu katitingalikeun anu boga hunung di Nagadot. Eta nu tujuh ngajerit barang ningali Hasan bruk careurik nyeng cerikan Hasan Basri. Cek nu tujuh Kang neng hampura dunya akhirat. Si oreng engkang mah dikantun ku abdi teh dugi kalabah teu damang ya Allah. Panyawat naon Kang? Masya Allah naon anu karaos Kang? Hunung Nagado, Hunung Nagado, Hunung Nagado. Kitu bae jawab. Anu mencet sirahna, anu mencet sampeanana, oge anu mencet eta pananganana. Kang ya Allah ya Rabbi. Hunung Nagado, Hunung Nagado, Hunung Nagado. Dipencet gadona lain gado nu ieu. Atuh buguh we sadehek jelema kaedan ku awewe dipencet moal cager. Jadi Hasan Basri teh keukeuh bae ngomongna Hunung Nagado nu mencet maningeus kesang kaluar luut leet panyakit matuh teu daek cager. Kulantaran hawa leuseuh ieu dulurna anu akhirna musyawarah di tengah imah. Cek dulur nu pangkolotna barudak coba pikiran ieu Kang Hasan panyakit naon aduh dedeh teuing. Duh kacece da abdi ge teh oge bingung panyakit hunung di Nagado ku hese mencetna. Nya lamun ka dokter mana? Cing palalikiran da urang teh boga dulur ngan hiji-hijina barudak. Sajroning musyawarah, sajroning ngobrol ieu saderikna. Hasan ngahariring dana tiwa qadilna kikal badri ajmala fadollat fuadi bil hawaki mudhalila duh neng geuning teu nyana gelis lir bulan purnama jadi buang ati anami dedeh kabina-bina mun teu emut kana qadar tinang tos ana teh sasar aduh neng masing kasobar emutkeun nasib jeung qadar cece. Geuning ka kupingna Kang Hasan teh make nang neng ce. Duh ka atuh bingung. Make aya sinir jiga nu kaedanan ku istri. Sumuhun ce. Cek si bungsu aya abdi mah sok sieun ingis we lebet ka gudang larangan ce. Atuh moal bisa bungsu, ai henteu aya kunci mah moal tiasa. Nu mawi ce ku neng dipasihkeun kuncina. Goblok sia anu salah. Pantes atuh kunci dibikeun mah kunaon dibikeun ku maneh. Pan lalaki mah gede kapanasaranana bungsu. Kunaon ku maneh gudang nomor 4 kuncina dibikeun. Nyaeta ce pan ku abdi teh dilarang alah sia anu salah. Ieu teh moal salah kaedanan ku awewe yeuh aya nu mandi meureun kabeneran. Paingan aing setengah modar mencetan. Atuh moal cager jelema kaedan ku awewe mah. Hayuh dabongan maneh. Cing ka ditu coba pariksa. Kang panyakit naon kitu panyakit hunung di Nagado teh? Da salah maneh atuh da. Muhun ce hampura we neng dunya akhirat. Si laing anu ngariweuhkeun. Si bungsu teh pangadeukeutan ka Hasan. Bari mencetan eta sirah da ka Hasan Basri. Dedeh teuing Kang Hasan gerawak cakeun panyakit hunung di Nagado Kang. Neng diseselan ku cece. Cing panyakit hunung Nagado teh carioskeun naon Kang? Lamun bener-bener akang ka gudang larangan cing we nyarios blak-blakan Kang, da moal dicarekan da jeung dulur kumaha atuh? Bilih engkang kapenak sareng istri-istri nu mana Kang? Paladirin Hasan Basri teh nembe gugah barang hudang Hasan Basri lengleng resmi Kang sapisan awor.